Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa jitiwani mangsa ayana penting ayana kurang sadayana ditakdirkan ku Allah subhanahu wa ta'ala ilmu fatapung lawung pa'akrok yomok patapang wajah di haflah anu sabadana kurang panginten pada Ramadan di kawitannya itu alhamdulillah pada Ramadan kurang lomba berlomba-lomba kumpal-kumpal alaksanakeun sagala rupani amal ibadah demi janji Allah rehi mina Ramadan mah tiap rupa kadamelan anu nilai manfaat ibadah berlipat ganda sehingga seueur di antawisna anu mokuskeun diri nu ngahusupkeun diri dina Ramadan mah nu tara dipigawe nu tara ngaji ge taralusan dina Ramadan mah komon kosong terus punya anu hese tamat ge Ramadan mah opat kali tamatan. Ibu seberapa tamatan Bu Ramadan? Enggak. Sae eta teh. Sae daripada henteu. Ayeuna urang Ramadan rengse lebet kana sasi Syawal. Muka lembaran anu gede harapan lembaran anyar. Naon sababna disebut lembaran anyar dume Ramadan rengse lebet hiji Syawal Idul Fitri urang ngalaksanakeun sagala rupa amal ibadah dina Ramadan ageung harapan taubat urang ku Allah ditampi sarajengna tidinya aya ciri hiji Syawal ilahar nyaeta nempelkeun dua dampal panangan musafahah silih kedalkeun pangampura cek urang Sunda mah lebaran nubaran silih nubarakeun cek urang dieu beh dituna legegna sok aya nyen kegiatan disebut halal bihalal naon halal bihalal nya teu silih hampura teh silih hampura teh Ibu bapak hadirin sadayana kurang gancang we ngadongengna mimiti Kangjeng Rasul ba'da hijrah neme perang ageung nah bet ageung sabab jumlah tentara anu dicanaku Kangjeng Rasul tirang langkung ukur 313 jalmi ngalawan 1000 tentara Quraisy berarti 3 kali lipat perang hebat mata cek sejarah nyaurkeun ieu perang Badar anu kacida hebatna saur sahabat ya Rasul ku kinten-kinten ieu dikeresakeun ku Allah takdir Allah nunjukkeun kamegahan jeung kakawasaan Allah ieu umat Islam tentara Islam anu dipimpin ku Kangjeng Rasul jumlahna 300 sekian kenging ngalawan 1000 musuhna cek sahabat ya Rasulullah ieu teh perang nu panggede-gedena dalih we saur Kangjeng Rasul enteng ieu mah Badar mah perang leutik nu perang gede mah nalika dina bulan ayeuna nyaeta merangan hawa nafsu nyaeta dina bulan Ramadan ieu dongeng hal bihalal teh pak jauh kitu nya kan moal kana jo langsung enteng Badar mah leutik cenah nu gede mah perang lain ngalawan anu luar musuh anu katempo anu kadeuleu tapi nu pangberat-beratna ngalawan musuh anu teu katempo anu aya dina utek keteg hate urang nyaeta dina anu hawa nafsu keteg hate urang matak sakur-sakur jelema Kang urang sadayana aya istilah ya mangudung mah nya uninga orang dia pantes euy lamun hirup hayang bagja di alam dunya harokatil jismi gerakeun badan urang heuh usaha lamun hayang bagja urusan akhirat dunia akhirat ketenangan harokatil qalbi tah mata Kang udung sok aya sababnya orang dia nya ya harokatil qalbi aya bi dzikrillah jauh ting tambahkeun perang balik pada perang Badar deui
caritana kenging dikersakkeun ku Allah. Da maklum Kangjeng Rasul teh al-aradul basyariyah, gaduh sifat bangsa kemanusiaan, tatuna luka merentas perang. Gancang ngacarita ieu perang dina Ramadan teh perang Badar kenging umat Islam syukuran Kangjeng Rasul uih di kami ka Madinah digentraan kabeh sahabat kumpulkeun mencek bahasa urang mah kumpulkeun iraha dikumpulkeun aya Rasul kumpulkeun rek lalaki rek awewe rek kolot rek budak kumpulkeun iraha engke we beres Ramadan mah urang kumpulkeun urang umumkeun yen ieu perang Badar teh dimenangkeun ke tentara umat Islam urang tasyakur binikmah cek sahabat iraha rek beak Ramadan we atuh di mana di masjid hese di masjid mah naon sababna nu kudu hadir teh lain ngumpul tentara tapi sahabat lalaki nya kitu deui awewe kolot budak urang ngariung sadayana saur Rasul dipilari we atuh lain di masjid mah heureut neangan we di Tegal iraha eta teh taun kadua dina kaping hiji Syawal meleresan dina Idul Fitri mata kurang dieu Pak tiba heula di Indonesia sok aya Idul Fitri disebutna teh hari raya kemenangan menang teh dua rupa eta tah semestinya dikumpulkeun da maklum aya pos perang Pak pasurang teh tapu cacat nya meureunnya ropoh salira teh kampalkeun weh di Tegalan rek lalaki rek awewe kolot budak kumpul sadayana rek naon rek syukuran di Iber sadayana umat Islam harita ba'da perang teh mun dina kaayaan kenging umat Islam ngan ulah ujubria ulah takabur ulah sombong anggur mah kudu sujud syukur matak dikempelkeun sadayana sok urang salat sunnah babarengan geus salat meweh Kangjeng Rasul ngadeg nyaeta bade cumarios dina istilahna khutbah matak Pak benten antara khutbah salat Jumaah jeung Idul Fitri adalah Idul Adha tapaul kajantenana eta ngantos salat heula lajeng weh Kangjeng Rasul ngadeg sejak bade khutbah nyaurkeun naon eusina tasyakur binikmah kadua kemenangan umat Islam ulah dijieun sombong jeung takabur iraha eta teh kap tahun kadua Hijriah pidinya tiap tahun dina Idul Fitri tong aya anu ngaragrageun cimata kasusah tong aya anu ngaragrageun cimata kasedih tong aya anu teu bisa dahar poe harita naon sababna bunga nu teu boga bere mata aya maka zakat fitrah anu afdolna maksimalna di akhir saacan lungsur ngalaksanakeun sunat Idul Fitri zakat teh pan kitu sabab ulah aya tatangga anu sedih ulah aya lingkungan harita umat Islam anu nalang satu sabab teu bisa barang tuang kasihan sabab poe harita poe kemenangan pikeun umat Islam kahiji dulu kapungkur Kangjeng Rasul perang pada muka dua beresna ngalaksanakeun perang ngalawan hawa nafsu dina sasi Ramadan Kangjeng Rasul ngadeg digendeng ku sahabat ngadeg Kangjeng Rasul digendeng ku sahabat ngadegna teh da malum tas perang teh pan arul basar ya sifat bangsa kamanusiaan capek teh mah anu tatu teh mata tong aneh Pak anu khutbah sok aya anu di urang menang diunggahkeun aya muroki nya nyepeng tongkat masih kene di dieu ngan ngarango panara sok tapaul Kangjeng Rasul ba'da perang nyepeng tombak digedeng heula lain digedengnya berdinya diaping heula ku salah satu sahabatna supaya Kangjeng Rasul tiasa ngadeg ta eta dinya matak teu aneh di urang sapalihna nu sok ngalaranggo keneh
di lembur pesisir di lemburan di urang sadayana sok aya dina khutbah poh Jumaah nyata sok aya dijajab muroki anu ngadegen munggahkeun nyarengan khotib sok aya dengan sok aya tongkatnya pageula mah tumbak nu make entara ngan eta tapaul kana kajantenan eta ba'da perang tidinya langit weba Idul Fitri didinya torojol aya anu dua budaya teh Nairus jeung Mahrajan saur Kangjeng Rasul da umat Islam oge boga perayaan boga tasyakuran tina sataun teh dua kali nu kahiji dina Idul Fitri nu kadua dina Idul Adha leungit teh eta teh jang umat Islam di harita teu ngarayakeun deui tahun baruan umat Islam teh harita mah harita mun ayeuna beda ieu mah harita betah mun ayeuna osok ngarayakeun tahun baruan urang dieu kade da ceuk Rasul ge ti baheula da aya anu dirayakeun pikeun umat Islam teh sataun ge dua kali nyaeta Idul Fitri sinareng Idul Adha. Dina Idul Fitri tong aya kasedih tong aya kanalangsaan tong aya anu rasa dina kabingung naon sababna poe harita kemenangan kabungah kabagjaan anu tumplek pikeun umat Islam tong bujeng hingga tumplek tidinya nu teu gaduh kanggo tuang ge dipasihan. Nah anu teu gaduh kanggo tuang disebut weh disebatna teh naon mustahil nu boga leuwih disebut muzaki dina fitrah tah didinya ngait ka dinya tamplok sono tamplok rasa kacinta dina Idul Fitri eta cek ibu kumaha kaitan jeung halal bihalal pan urang silih hampura didinya nah ari didinya mah ibu sadayana geuning aya rasa dumeh sabada urang khusyuk ngalaksanakeun ibadah dina bulan Ramadan bilihna bae aya ngancik perkara anu patula patali jeung hukum papada manusia aya nyieun kasalahan sok sieun amal urang baina sama wal ar ngagantung ku Allah teu ditampi hese capek gawe jeung sagala babeak dengkak bahkan anu getol meureunannya dina 10 dinten terakhir teh disebut itikaf nya di dieu nya Bapak dengan itikaf di dieu ibu ge sami meureunna olah sagala rupana teh ari pek teh ditampi ku Allah tobatna jeung amal ibadahna dumeh masih keneh teu akur jeung lulur kakait keneh jeung tetangga aya perkara anu keneh nyentuh dina kalbu kadanep dina hate nu mata aya para ulama aya gubrag we matak naon dina Idul Fitri da kumpul sadayana umat Islam harita rek lalaki rek awewe rek kolot rek budak kumpul di hiji tempat ngalaksanakeun amalan kagiatan sunnah dina Idul Fitri boh salatna boh khutbahna ba'dana teu aya lepatna silaturahmi sililubarkeun nempelkeun dua dempal pandangan kedalkeun mentah hampura jeung ikhlas ridho lillahi taala ngahampura ku urang dieu disebut halal bihalal rata-rata teh disebut halal bihalal. Nah numawi ibu bapak sadayana perayaan eta sanes kantena eta teh tembong rasa kabungah dosa punten ka bendung kacida hasilna nalika poenan Idul Fitri aya tatangga urang anu sedih nalangsa teu tiasa tuang teu tiasa barang dahar beuteungna kosong kusabab eueuh dahareun cek ibu teh dapat ajengan da aya di abdi oge anu sedih nalangsa tanggal hiji teh naon da teu kabeuli sarung padahal di mana sarung numpuk lain ieu mah dina kabungah lah eta mah da ngagugu kahayang atuh lain ngagugu kabutuh kadenya ngagugu kahayang eta mah kue kahayang eta teh ban beribadah kada salah urang teh puasa teh nya teu saum Pak urang teh nya
urang sadayana boh pameget boh istri komo urangnya lalaki lil ibarat kuda lepas tina gedogan beres lebaran teh rek di aku rek teu aku beresna Ramadan sok kemplong kana hate teh lain urusan puasa jadi kapusing kahayang anak pamajikan ngesupar kaliwat rek laksana rek henteu jong-jong sih kana teh udah riweuh nya nyapanya dan nu capek barang anu capek balanja teh ibu-ibunya capek dan nu leuwih capek banger salaki ibu balanja henteu hate nu capek na teh nu balanja na awewe nu rungsing salaki da sagala kurang kitu sami ibu teh dieu henteu di dieu da geus kaliwat nya cek ibu teh abdi kantos kaos sabelang ieu mengpeung da engke rungsing mama ka 2 hiji salikur nepi ka 24 rungsing ka salaki nah ece gampang kan engke hiji sawal minta hampura ka salaki di mana atuh osok rajeun silih hampura teh ku urang disebut halal bihalal eta mah istilah dumeh istilahna da halal bihalbi halal bihalal teh 3 hartos Bu urang cepetkeunnya halal bihalal 3 hartos aya disebut halal bihalbi hartosna naon ngalubarkeun anu ruwet nu pagojodnya nu pagujud jadi naonnya pabelit ngudarkeun nu pabelit nu pagujud harti nu kahiji teh jadi teu kasebut halal bihalal lamun pagujud keneh mah sabab nu disebut halal bihalal halbi ternyata naon ngudarkeun nu pagujud nu kusut jadi sae hiji halal bil maknya anu kadua ngudarkeun atawa ngendapkeun cikiru cahaya anu kiruh kikiruhna teh jadi ngendap naon bahasa ngendap bahasa Sunda teh nya jadi namperkeun kokotor dina cai namper dipisahkeun jadi weningan herang kokotor lama tak pisah eta teh katil nu katilu menang halal teh sagala dimenangkeun da geus dimenangkeun jadi lamun dihijikeun mah ibu bapak sadayana sakur kena halal bihalal teh nyaeta anu asalna pagujud anu asalna rudat anu asalna pakusut hatena pakusut lakuna kerumun panggih jeung si eta teh jadi somea darede kepi bibir teh ningali eta dilah panon teh ningali si eta moal da entos halal bihal da entos nempelkeun dua dampal panangan tah peneleng dilak we kitu nya boh panggih di jalan atau napi panggih di pengajian angernya daruanya ada urusan bobolak nyen pedorah kaeun mah dek di pasar dek di jalan dek di pengajian ge sami Bang da eta hese di pager atuh nu kitu mah aya we bibir teh hayang ngageunggeureurkeun teh nya geus puguh nu di jalan ngaliwat mah cenah bajuna sarua mangkaning tina TikTok online harga teh sakitu mata pun bojo mah ya cendek meser urang mesen entong batur arapaleun hargana hargana teh sakitu diberi urang petunjuknya meuli henteu urang teh dan nu meuli manehanana nu make manehanana nanaonan urang ngageunggeureurkeun nyar pidoraka tah anu geus halal yang pagujud eta teh jadi udar terus namperkeun kokotor lir ibarat tina cai anu kiru jadi misah weh tah kasaring weh ku halal bihalal nu kotor teh jadi dipiceun naon dipiceunana teh ibi abdi teh hapunten salami ieu sok mangkaning ka ibi teh sok ngomongkeun sok itu tara sirih hampura hapuntennya abdinya bari cari nata kamu mun salaki jeung pamajikan ibu asok itu kacaroge bapana abdi teh hapunten
atau bari dus-dis wae. Da paling paling gengsinya tingkatan paling gengsi mun menta hampura boh salaki ka pamajikanana, boh pamajikan ka salakina. So, terusnya wani keneh anu jarang panggih ka mana wae hapunten nya abdi kos nu heueuh panggih jarang menta hampura geus segan nu heueuh oh jeung salaki atau jeung pamajikan da uman imen abdi ge uman imen ka pamajikan da kanaon karasa kareteg hate aing loba dosa nu pangloba-lobana doraka lintang ka pamajikan urang kan geus buku ari ka kolot mah nya tong dicaritakeun nu pangloba-lobana doraka lintang ka pamajikan mata rek menta hampura teh bingung nu kudu diomongkeun dosa anu manu panggilna diomongkeun sedengkeun nu kudu diomongkeun eta dosa hayang lubar teh kudu diomongkeun nyapanya kitu aja kan da tarimakeun we da sarua pamajikan urang ge loba doraka ka urang kan we aya kitu mah sarua cekih urang silih hampura we tong loba diomongkeun cekih ridho jadi we teh areling mah hirup rumah tangga kitu mah teu aneh geus poe eta silih hampura sore geus pasti keding bijil deui so da moal boa ya caritana rek halal bihala tapi ibu bapak sadayana nu jadi pokok jang urang nu jadi pokok kanggo urang sadayana lain eta wungkul sakali deui ngudarkeun perkara urang diajar we keun bae da eun ka apa cek ibu teh ongko cek ajengan kantos abdi dikeun bae urang nyieun dosa urang buru-buru minta hampura deui model kitu cek abdi nya di dieu anu sok loba silih omongkeun lain jeung anu tara panggih jeung nu mineng panggih silih omongkeun jeung silih kedingkeun jeung sagala rupa teh keun bae da di pangajian bakal panggih cek abdi ge kitu nya nu kira-kira loba doraka sing mineng ka pangajian matak menang silih hampura pan kitu cek abdi ge pokokna sanes eta ibu bapak keun eta mah ku urang ikhtiarkeun malah mandat hasilna tina saum teh kali deui hasilna tina saum teh meureun aya robah meureun heuh kuduna robah ibu mah jadi robah jadi langkung sae itu lain aduh sawal teh seungah rek ngaji teh seungah ngamimitian teh iraha di ngamimitian misunga tapi sakedahna langkung ningkat lain mah tibalik Ramadan geus beres husu dina bulan Ramadan ari bulan Syawal pan nyalse mata saur Syekh Bisri biksal kaum la ya'rifunallaha haqqan illa fi syahri Ramadan panggoreng-gorengna kaum panggoreng-gorengna golongan jalma anu miharep anu nganyahokeun Allah anu turut tumut ka Allah anu ngalaksanakeun sagala rupa amal-amal ibadah anu dipika cinta jeung dipiharep ku Allah dipikaridho ku Allah angin ngungkul dina sasi Ramadan ningkatna teh eta teh cenah goreng-gorengna kaum kaum teh golongan jalma-jalma urang bisal kaum la yarifunallaha haqqan illa fi syahri Ramadan wa inna salihah jeung nu saestuna jalma anu bener solehna bener abdina nya teh yat alladzi yata'abbadu wa yajtahidu sanatan kulluha nyaeta anu bener-bener yata'abbadu teh naon sumrah pasrahna bener-bener ibadahna sapanjang tahun lain wungkul dina Ramadan mun ibu kamari dina Ramadan meureunnya tadarus tilu wihan khatam atuh meureun Syawal teh jadi 4 kali tamatan lain ukur 4 kali muka lemaran aya nu ngeureung keneh nangos Quran Bu da baheula mah kan kitu nya matak sesepuh abdi kapungkur jana maneh lamun saenggeus salat teh cenah maca salamar atuh Quran matak ieu Quran digireun Quran teh ieu teh digireun sajadah aya Quran jang ibu-ibu maningannya buka weh salamar hese matak kolot mah nyebutna teh saain saruku senengan kantos ngadangunya
ainnya ain gambar huruf ain dina Quran di sisi disebut nate ku kolot urang bae disebut teh saruku artina teh saenggeus salat saenggeus ruku si lain ngaji atuh minimal tina ain nepi kana ain eta ruku teh disebut kolot baheula mah kitu Bu osok itu Ibu osok we atuh acan niatannya osok dari marajeun maca Yasin benernya lain dina Qurannya anu Yasin anu ipis dawe anu 40 eling 40 dinten paling oge nya bisa kaum la yarifunallaha haqqan illa fi syahri ramadan wa in aslihaya alladhi yata'abbadu wa yajtahidu kulluha sanatan kulluha. Jadi cek kayak Syekh Bisri dina Lataiful teh nyaurkeun rehing goreng-goreng na kaum teh lamun ngahusukeun lamun mokuskeun ibadah hungkul dina bulan Ramadan saestuna jalma nu bener khusukna bener fokusna bener ngabdina ka Allah lain hungkul dina bulan Ramadan sumanget dina ibadah tah urang ge kedahna kitu tah halal bihalal teh Bu Pak lain silih lubarkeun wungkul urang jeung papada kasalahan urang jeung papada urang lain wungkul nembongkeun rasa rumasa diri urang loba milampah dosa jeung papada manusia wungkul sampurnakeun hal bihalal eta teh naon dina rasa rumasa diri urang loba pernah bahkan loba milampah perkara nu patajaiyah jeung parentah Allah Subhanahu wa taala anu batur teu apaleun. Nah, nu batur teu apaleun bisa jadi urang keur tegah teh milampah ibadah teh loba kapaksa. Loba maksakeun atuh meureun geus Ramadan mah geus biasa. Berjamaah biasa, isya ge nya berjamaah pinuh babubuhan rek tarawih. Dina Syawal sarua pinuhna kitu. Tuh kuruna mah sarua teh ningkat. Da urang mah di barat budak leupas tina gedogan teh. Naudzubillah. Tapi sarereanya kitu nya punya. Sadayana kitu tadi mana ngan sakedik ageungna robahna punten terakhir ti abdi Bu saum teh kedahna lain meureun namanya robah si salah da ibadah saum sabulan Ramadan urang digodog dina kawah candra di muka. Nah anu ku Allah disadiakeun salila sabulan camplong teh tujuanana perubahan robah naon robah ucap robah kalakuan robah tekad anu awon janten sae eta hasilna saum teh robah aya paribasa dengannya sok aya ajengannya puasa teh kudu lir ibarat naon hileud kantos ngadangunya ulah siga puasa orai kantos ngadangu hileud mah puasa jadi tin asup jadi kepompong jadi kukupu kantos sering ngadangu eta urang teh ulah kudu siga kitu jeung ulah siga puasa lir ibarat orai mah lamun keur puasa lunguh beres puasa jadi galak kitunya benernya terusnya kantos sering tah abdi malin kitu ngadongengna saum teh ngarobah hasilna tina saum kudu aya perubahan lamun hileud robah jadi kukupu lamun orai robah jadi galak tandana maranehana puasa hasil tina puasana lamun hileud puasa cicingna terus aya kepong jadi kepong aya kepong bahasa misalnya bahasa Sunda naon nya panya kalau kepong we nya keun bae lah kepong we terus alus jadi kuku hasil puasa orai puasa jadi lunguh senanya bejana can pernah wawu jeung orai teh deh lunguh eta orai teh rek anu ngabadu ge anu ngaliwat teu macok da sabab orai keur puasa beres mah puasa ganti kulit megar jadi leuwih galak eta orai berhasil tina puasa
ieu ora ieu kukup ieu ora ieu hileud puasana ceuk maranehanana boga kayakinan aing maka jeung paeh daripada batal puasa. Matak lamun aya salah sahiji mangga ibu atawa napi bapa mun aya ora nu katele keur cicing ceuk batur mah cenah puasa sok tajong ngalawan sabab manehna merjuangkeun aing keur puasa. Digoda rek kumaha ge aya hakaneun cicing naon sabab aing keur puasa. Hileud jadi kapongpong teh nya teu naheun betul kapongpong aya dina tangkal di kumaha di teu kabur naon sabab aing kajeun paeh daripada gagal puasa. Hasil puasana jadi kukupu orai hasil jadi galak manehna berhasil tina puasana robah maknya manusia tina puasa teh kudu aya robah hasilna tina maknya eleh ku hileud maknya eleh ku orai tina puasa sabulan campleng urang ngentelan pejit peuting kurang sare ngabelaan ungked-ungkedan tarawih bari jeung loba beurnya 20 23 di dieu atawa napi 11 di dieu nu 23 nu 11 peke kumandarinya nya anu ukur 4 rakaat maksakeun isya ge maksakeun tarawih naon sabab hayang aya perubahan maknya beres Ramadan asup kana Syawal balik deui siga Sya'ban berarti gagal puasa urang teh teu aya perubahan. Sedangkan hileud sedangkan orai mah kajeun teuing paeh daripada gagal puasana. Teu ngalawan digoda kumaha ge embung nah ari manusia nah urang teu kau dibere susah saeutik keur bulan puasa pan kerung nya Bu nu sok kerung teh bapak eta nepi ibu ai bapak-bapak tara nemung tara susah tara ditemungkeun bapak mama ku kerung paling ngusap dada ngurut dada maknya urang keur puasa padahal mah bersihkeun hatena bekal tina iman urang saum teh hasilna keur dina saum kagoda keneh ku hawa nafsu urang pan katuangan sagala diaya-ayakeun nya katuangan sagala diaya-ayakeun tuang masak nu tara dipasake dipasak nu tara dibeuli ge dibeuli kadaharan sore kita seblak teh mah bala-bala gehu jeung sagala rupa diayakeun dikumpulkeun kolak canil jeung sagala rupa diaya-ayakeun naon sigan rek balas dendam hayang bek teh naon maknya urang nu puasa eleh ku orai eleh ku hileud tah abdi pakadinya orai jadi galak tandana hasil puasana hileud jadi kukupu tandana hasil puasa ari manusia nu hasil tina puasa la'allakum tattaqun janji Allah dina 183 jadi ngawujudkeun jalma anu takwa manya balik deui kana Sya'ban ya urang kana Syawal teh atuh kumaha berat atuh kitu mah enteng ceuk abdi nu takwa mah hiji we aya robahna naon hati-hati hati-hati kumaha hati-hati dina omongan ucapan hati-hati dina kalakuan anu hati-hati nah hati-hati kumaha api ieu teh dosa berarti jaga singkahan perkara anu nyieun pidorakaeun ciri ngadorong takwa tah kitu atuh minimal ayeuna mah peperiheun atuh siga Ramadan kamari urang teh ungked-ungkedan salat siga nu hareuh bari jeung garancang nya di gancang teh jam sabaraha rengse kamari tarawih 7:30 Allah mun abdi mah pindah ti panawa tarawih kitu nya dan abdi mah dongengkeun bae da geus ciri nu tarawih teh rupa dan abdi mah mun hayang tarawih hiji keur zaman keur bolon abi keur budak hiji tarawih teh anu gancang etan payu barudak nu kadua tarawih teh nu payu teh nu bisa heureuy duruk-duruk ka ditu duruk-duruk ka kaler siri eret barudak ya barudak baheula apa dinya barudak da baheula mah pan moal nyarari atuh ayeuna baheula mah panang kana tajub nya langar bilih nepi ka tobros panang ngajarkeun lain ke tarawih teh heureuy mah baheula abdi ngalaman gitu duruk-duruk ka ditu duruk-duruk ka dieu nepi ka loba misalah ka kaler ka kidul seret
anu matak lu campelak mah di tukang ke hareup atuh ningang imam matak isuk teh berdoa nu tarawih da imamna misalah sukuna tambah heula eta mah kadua nu bisa heureuy hiji nu gancang nu kadua bisa heureuy nu katilu balikan mah opieun tere loba we teh ai kana lila saeutik tong masjid eta tong ka patululung lah lila tong di masjid eta saha imamna si mang itu ustad anu lila eta asal kita di dia tara tong kadengeun ku imam numawi ibu hadirin sadayana halal bihalal tadi ngudarkeun nu pagojod dina naon dina hate urang bersihkeun kakara ngancikna fitrah fitri nu kadua namperkeun kokotor tadi teh nya namperkeun kokotor tina pagut tinu hideung tinu lestrang jadi putih bersih nyacas hartina dipisahkeun dileungitkeun kokotor teh asup kana panyaringan disebut panyaringan teh naon silih hampura aya silih hampura kade urang teh berat menta hampura teh ibu berat bu menta hampura teh naon sababna sabab menta hampura lain ku bibir wungkul da urang menta hampura teh asongkeun leungeun siga nu geus nya berat teori menta hampura teh hiji nempelkeun dalam can ngomong sobat loba can ngomong mang bi abdi nun hapunten abdi teh pernah nyarioskeun ibi henteu kan ka hapunten abdi ditempel siga nu geus lunas teh siga nu geus lunas nempelkeun kadua berat teh biwir hiji leungeun kadua biwir puncak katilu hate dah untuk panggih meulah hoream cenah teh hampura teh so bisi aya nu kitu mata berat menta hampura teh tapi aya nu leuwih berat naon ngahampura ibu menta hampura teh berat tapi leuwih berat keneh ngahampura naon sababna sabab satiap ngahampura mah lain ukur bibit nepi jeung hate ibu lamun ibu ngahampura kasalahan batur ayeuna teh silih hampuranya sok jang ming geulis ku emak ku mama atau ku ibi ku ece teh dihampurakeun nu geus-geus mah lempeng isuk teh panggih jeung tatangan nu lain ceun naon tadi si ece eta menta hampura pan miu kamari nyeun kan ka ibi muntan nah dihampura tah lain ge ngahampura lamun dosana diomongkeun deui beratnya sakur-sakur ngahampura mah aya perkara dosa kanyerian eta ulah jadi omong deui keun karana ban bersih bersih suci geus tong aya teu geuneut teu maleukmeut jalan gede sasapuan bersih berarti isuk teh teu aya dongeng deui atawa dina teu ngomong ge panggih jeung deg teh si eta nya untung geus dihampura lain ge ngahampura eta teh kalau sakit kumaha bu ieu teh carita teh ngahampura pancek abdi teh ngahampura insyaallah kan ku abdi dihampura ai kira-kira berat mah ieu mah pan caritana ge silih hampura ece menta hampura nu lain ngahampura nu disebut ngahampura isuk jaga ninggi totong jadi omong deui model ibu salaki ibu nyen kasalahan terus ku ibu dihampura tah 3 tahun ti ayeuna teh tong diomongkeun deui saya mah tong berat 3 tahun ti ayeuna atuh 12 tahun ka tukang ge inget keneh kasalahanna teh aya di kegeupan daek gitunya pan mata ibu bapak sadayana urang diajar berat-berat ge miseunga meuni berat tong hariwang nyebutkeun berat bari urang teu diajar dilakonan lain oge urang jalma hayang ngarobah diri ngarobah hate gitu ibu sadayana memperhati urang sadayana abdi nyarita kieu teh ibu lain bisa mata cek abdi ge lamun cari bener ngahampura tong diomongkeun deui da abdi ge anger menta hampura teh aing geus ripuh mah kakara ka aing teh datang minta hampura
Cekutur teh ajengan saha eta teh eta si emang belah tonggo. Oh pan baheula mun dicucuk pisannya ka ajengan oh nyata lamun teh nyaah mah lamun teu karunya mah dihampura geus we nu geus padahal basaena teh nya jo darak-darak kana naonan. Tapi urang diajar teu aya anu maklum tingkat tinggi lamun urang langsung teh sadrah pasrah sadayana ge diajar sadayana ikhtiar urang sadayana boga nilai di Allah boga nilai numutkeun syariat lamun urang aya wujudna ikhtiar urang sadayana berat cenah berat soteh komo leuwih berat lamun teu digawe teu digawean teu dilaksanakan laksanakeun keureuyeun bisa teu bisana urang sanggakeun ka Allah Subhanahu wa taala. Model urang hirup di alam dunya ibu bapak urang teh hayang beunghar sadayana eueuh hayang beunghar abdi hayang beunghar hayang cukup harta hayang loba mata tok tisuk jedur sampai ka sore jadi keureuyeun ge usaha beungharna mah nyangakeun ka Allah nu penting mah geus usaha ngan lamun teu beunghar tong nyeri hate da geus usahana ge urang teh hayang iman kabeh dikeureuyeun pagawean anu diparentah ku Allah ibadah teh dilaksanakeun dosa ge disingkan maksakeun sagala rupana urang teh hayang bersih hate tapi aya kaneh kareteg hate urang da geus kumaha anget sangakeun ka Allah da geus ngeureuyeuh urang teh ngaji urang teh jelema bodoh tapi dikeureuyeurkeun ngaji hayang pinter hayang bisa tapi tetep teu bisa-bisa sangakeun ka Allah da ngaji mah eukeur ngeureuyeuh ulah nyebutkeun rumah bodoh ari mantau ngaji henteu eta anu cilaka mah init ngaji henteu nyebutkeun abdi rumaos jalmi bodoh lain ge nu bodoh eta mah nu katotoloyoh bodona ge pangkat 12 dalamun anu bener rumah sama init ngeureuyeuh diajar kakara bodoh keneh sanggakeun ka Allah da eta mah lain urusan bodoh ceuk urang tapi Allah anu nganileuna ikhtiar urang sadayana amin ya Allah ya rabbal alamin.